Kulantaran ia awak kurang pati cager leles abataib ya awak ngan alhamdulillah palurah pamajikan mareuneuh deui bae kuayana kitu ieu caramah moal panjang-panjang rek pendek bae bu nu penting asup bu pendek bae nu penting ceramah ieu mah teh munah atuh heulah daripada panjang-panjang asup sapotong. Ibu lamun ditaros kusim kuring mending keneh ceramah panjang lebar tapi asup sapotong apa mending ceramah pendek tapi asup kabeh. Ayeuna sim kuring rek naros ka bapak-bapak jawab Pak. Bapak boga pakaya ngalideh bro dipantok bro dijuru patalayah di tengah imah si gondrong di kobong si japrik di pipir ngelayah pakayana tapi boga penyakit stroke apa mending keneh gaji eueuh kaayaan pas-pasan tapi awak cageran baik milih nu mana benar alah bohong ya mending cager mending pakaya loba lain pilihan itu memilih lagi tah dua doang. Ayeuna sim kuring sami rek naros kana ibu-ibu jawab ibu boga salaki jangkung gede gaji bulan aya jutaan tapi pakakasna peluh apa mending boga salaki jangkung gede letik atuh henteu gaji saya aya tapi pakakasna jalingeuheur milih nu mana disemprotan eta awak ibu lantaran ibu hayang ibadah hayang ngajaran sunnah disemprot awak ibu dimulai luhur lu handap disemprot tawaran salakina aka tengekeun tamirna bararade akan bade nyusu apa badenya teh eta salaki keur ngopi kot ngadot siap oh teh siap lah si bangsa eta mah aja berani ditawaran ge mukarawat kudu careuh bae lawas urang beuki keneh ngomongkeun kagorengan batur lamun urang beuki keneh ngomongkeun kagorengan batur wayahna nitip imbangan ku kabagusanana ulah ngomong ngabundah aya ngomongkeun kagorengan batur tapi urang sadetik sakoma sakalimat can pernah ngomongkeun kabagusan batur naon hikmah jeung faedahna ketika urang beuki keneh ngomongkeun kagorengan batur diimbangan ku kabagusanana heudak goreng amat eta si eta tapi da deuledak sepak terjangna deuledak perjuanganana mun teu kieu mah wal kieu mun teu kitu mah wal kitu supaya kagorengan anu terlintas terucap di lisan urang ternet larisir ucapan bagus di lisan urang alhamdulillah eta ada ngomongkeun batur ngaranna betul ai beuki keneh mah ieu termasuk simpuri laju pak nu wajibna Allahu Akbar ari ngangkat leungeun nama sunnah karena ngangkat leungeun dina salat eta termasuk sunnah hayat tutempo dina kitab Sabidatun Najah Mang Santri ngangkat leungeun eta dina salat sunnah dina opat tempat pertama pas takbiratul ihram kedua ingdar ruku ketika arek ruku katilu ketika iktidal kaopat hudang tina tahiyat awal nah iyalah libah takbiratul ihram praktekna sarua rek ruku kitu rek hudang tina tahiyat awal kitu rek iktidal kitu rek takbiratul ihram kitu sarua mana dina madzhab Imam Syafi'i pertingkah ngangkat leungeun aya perkara deulekeun ka disuwe bebeunangan ka imam pertama nu kieu ya usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah ada an lillahi ta'ala yuhadi udunaihi beneran kana dua celik Allah leungeun ngangkeun Allahu Akbar yuhadi udunaihi tah
yuhadi udunaihi beneran karena dua hiji tah. Nu kadua yuhadi mankibaihi meneran karena dua bahu. Allahu Akbar. Jadi simpelna deu kieu mangga rek kieu mangga nu teu endah meureun kieu ya Allah atuh konser ki maka sia mah kunaon kata ulur teh ulah jejenak ibadah mah supaya gede cenah ganjaranna ih tolol pamusuhan jelema kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sanna bi'ibadihin nikah wa amara ilayna bittiba'i millatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilayna rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina yadhkuruna Allaha dhikran katsira. Amma ba'du ay ba'dal hamdi wassalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية. وقال سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الآية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت والعاجز من أتبع هواها وتمنى على الله. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin wa la'allana minal 'amilin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Tipayun untayan puji anu lestari urang sanggakeun ka zat Allah Rabbil Izzati anu tangtos parantos maparin rebu nikmat anu kacida pisan ageungna nyatana ni'matul imani wal islam. Oge tekalah penting nikmat sehat dibarengan kalayan wal afiyah, cager lahir cager batin, sabab wasilah nikmat anu ieu urang sadayana tiasa berkumpul bersilaturahmi dina raraga nyumponan pangulem babahajat sakulawargi dina raraga idkhalus surur sakaligus salametan nikah sareng salametan khitan. Jadi hajatna dua judul, mimiti motong titit, kadua ngasukeun titit. Urang doakeun mudah-mudahan hajatna sing aya dina barokah.
Sholawat miwah salam kawilujengan kapaduka alam Kangjeng Nabi anu gumati yang jauh di mata namun insya Allah selalu dekat di hati kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat sinareng salam kadua wangsulan dikocor golontorkeun ka para kulawargina baik tina golongan Bani Hashim oge Bani Muthalib. Rahmat sinareng salam salajengna dikocor golontorkeun ka para sahabat na tabi'in rauh atbat tabi'in. Malah mandar luluberan rahmat oge salamna sing didongkapkeun kana urang bil khusus anu hadir dina ieu tempat pamugia, urang sing diaku umat mantenna oge pinisingna kenging pembelaan syafaat uzma ti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin segenap para alimil ulama, para kiai, para sepuh binih kasepuhan, wabil khusus kasepuhan urang ka pangersa abah anu insyaallah selalu eksis teu bosen-bosen magahan ngagingkeun ngabina kana urang selaku jamaahna. Mudah-mudahan ditambih ka istiqomahan ka kasobaranana, amin ya Allah ya Rabbal. Oke sami puji sim kuring dipika hormat kalian sami diteda doana panutan urang sadayana, para santri, para kiai di masing-masing ampihanana, di balik barat, di tengah, oge di timur, anu alhamdulillah dina saat ayeuna parantos kersa sumping salik di tengah urang sarerea kangge sami-sami ngalaksanakeun kewajiban nyaeta idkhalus surur atanapi nyumponan bapak hajat sakulawargi. Mudah-mudahan ditambih istiqomah oge sabarna. Oke sami puji sim kuring dipika hormat aparatur pemerintah desa kakersana Bapak Haji Oom anu tadi parantos nyampaikeun sambutanana anu kahartos pisan ku urang sarerea. Urang doakeun mudah-mudahan Bapak urang disebut Bapak lantaran Bapak dina bidang pamarentah. Urang moal apal kana urusan pamerintahan iwal ti wasilah mantenna. Doakeun Pak Bu mudah-mudahan sing sobar sukses dina ngalaksanakeun tugasna. Kaguru urang sadaya Qori ka Haji Jainuddin anu tadi parantos ngalantunkeun suara emasna ka Haji, walaupun urat boheung rada ngagalelentong lantaran ehoan. Urang doakeun tambih sobar jeung barizki anu barokah. Teristimewa Bapak Hajat Abah Ramin sinareng Ibu Ramin sekaligus Kak Epi sinareng Teh Epi. Dina hajatna mudah-mudahan sing dilungsuran kalayan ridho maghfirah sekaligus berkah ti Allah. Oke anakna Temirna sinareng Kak Ade anu tadi enjing parantos dipuadekeun sanaos akadna parantos dilaksanakeun. Urang doakeun mudah-mudahan sing janten panganten sakinah sanajan aki-aki ngeunah mawadah rumah tangga anu dipunuhan ku rasa cinta, warahmah rumah tangga anu dilungsuran dipinuhan ku barokah berkah ti Allah Ta'ala. Oke incu Abah Ramin anu parantos dikeureup mudah-mudahan sing dienggalkeun warasna dijantenkeun murang kalih soleh, anak qurratu a'yun pelita mata penyejuk hati, di dunia bisa nulungan, di akhirat bisa nyafaatan, amin. Tegakantun para donatur, para palawari baik tina rombongan bapak oge ibu anu parantos ngabantu sukses Bapak Hajat sakulawargi. Mudah-mudahan pikiran materi tanagana sing dicatat ku Allah sebagai salah sawios amal kasayan anu ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin
hadirat santriawan santriawati umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'adakumullah. Kulantaran ia awak kurang pati cager leles abataib ya awak ngan alhamdulillah palurah pamajikan mareuneuh deui bae. Kuayana kitu ieu caramah moal panjang-panjang rek pendek bae Bu, nu penting asup. Bu, pendek bae nu penting ceramah ieu mah teh munah. Atuh heulah daripada panjang-panjang asup sapotong. Ibu-ibu aya coba ngagorowok teh. Ibu lamun ditaros kusim kuring mending keneh ceramah panjang lebar tapi asup sapotong, apa mending ceramah pendek tapi asup kabeh? Ayeuna sim kuring rek naros ka bapak-bapak jawab Pak. Bapak boga pakaya ngalideuk, bro dipantok, bro dijuru, patalayah di tengah imah, si gondrong di kobong, si jabrik di pipir, ngelayah pakayana tapi boga penyakit stroke. Apa mending keneh gaji eueuh kaayaan pas-pasan tapi awak cageran bae, milih nu mana? Bener? Alah bohong ya. Mending cager mending pakaya loba, lain pilihan eta memilih na kita dua doang. Ayeuna sim kuring sami rek naros kana ibu-ibu, jawab ibu. Ibu boga salaki jangkung gede, gaji bulan aya jutaan tapi pakakasna peluh. Apa mending boga salaki jangkung gede leutik atuh henteu gaji saya aya tapi pakakasna jali ngeuheur, milih nu mana? Ternyata dina batas kewajaran urang dulur sadayana, ia urang leres hayang amat hirup salamet, hirup barokah, hirup tentram, hirup damai, hirup tenang leres. Hirup hayang tenang, ibadah hayang tenang, pae hayang senang, betul. Mangkana jalma mah ketika boga akal anu cager, moal ngudag-ngudag hirup senang, pasti nu diudag hirup anu tenang. Sebab ari hirup senang mah realistis, hirup anu senang mah ngan saukur sangkaan doang. Dak meureun si haji mah ngeunah hirupna, gaji per bulan aya, pamajikan gelis berijeng denok, sawahna loba, penghasilanna bertonton. Eta ngan ukur sangkaan doang Pak. Bisa jadi dina huluangan nama liur alah batan urang nu nganggap ngeunah kana manehna. Mangkana inget bae pamagah guru sim kuring ceng, hirup mah mending neangan tenang paeh senang. Pan antek eta ngeunahna, bener. Kumaha hirup tenang, ginal qalbi subihate. Sehingga jalma lamun geus ginal qalbi subihate, jor teuing batur rumah gaji puluhan juta, hirup sacukupna, hirup saayana, hayang ieu aya, hayang itu aya, hayang ieu aya, hayang itu aya, eta hirup tenang kalian teu ngaganggu kana kaistiqomahan ibadah. Mangkana jelas dulur sadayana, urang teh hirup di alam dunia rek di mana bae cicingna, di mana bae berdomisilina, naon bae pangkat jeung jabatan urang, hirup nu diteangan ku urang hirup tenang paeh senang insya. Tapi urang teh dulur sadayana kadang-kadang urang teh hayang hirup tenang, tapi kunaon urang teu ngalakonan perkara nu mantak ngadatangkeun kana katenangan ibadah, betul? Hayang hirup senang, tapi kunaon urang teu ngalakonan perkara anu mantak ngadatangkeun kana kasenangan hirup. Masih loba cara jeung tarekah tingkah tindak tanduk paripola. Ternyata rumasa 1000 rumasa dulur sadayana urang teangan saukur hayang hirup tenang, hayang hirup istiqomah, hayang hirup tumanina, tapi kunaon kadang-kadang urang masih keneh ngalakonan perkara
anu mantak ngaganggu kana kaistiqomahan jeung katenangan katumakninahan ibadah urang leres. Rumasa eta rumasa henteu mangkana jalema mah patokanana akal jeung hate. Urang ku Allah sabada diijadkeun, diwujudkeun ku Allah Ta'ala, dibere nikmat imdad melalui akal jeung hate. Ieu hate tempat nyimpen ilmu, hate teh tempat sadar, akal teh tempat milih jeung milah, mana tincakeun, mana lengkaheun, mana boga urang, mana boga batur, mana nu kudu diomongkeun, mana nu kudu disamurikeun lewat akal. Makana cek Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyisu jalma anu sempurna akal, alias jalma anu bahan pisalametkeun, alias jalma anu bahan pisukseseun. Tangatkeun cirina aya hiji, aya dua punten. Hiji, mandana nafsahu, jalma anu rajin mengevaluasi dirina, jalma anu rajin mengintrospeksi dirina. Gampang teuing nganilai batur, ngacontreng batur, ngarapot batur, aing heula diri urang sorangan geus bisa tatacan ieu ibadah. Mandana nafsahu, jalma anu rajin mengevaluasi dirina, introspeksi dirina, muhasabah dirina, maka ialah jalma anu bahan pisuksesan, salamet di dunia, salamet di akhirat. Leres? Leres. Saduana punten, jalma anu bahan pibagjaeun, pisuksesan, wa amila lima ba'dal maut, manehna tersibukkeun urusan akhirat diprioritaskeun, salajan butuh sarebu butuh ge urusan dunia. Dunia hanya sebatas tempat persinggahan, hakikatna urang bakal kembali ke alam akhirat. Dulur, mana amal akhirat dulur sadayana? Akur jeung tatangga amal akhirat, silih bantu jeung tatangga amal akhirat, tutulung kanu butuh amal akhirat, tatalang kanu susah amal akhirat, menyantuni fakir miskin amal akhirat, ngabantu baik moral maupun moral kana jelema nu memang ngabutuhkeun kana bantuan urang. Wa amila lima ba'dal maut, maka etalah adalah amal-amalan akhirat didorong kuat anu ikhlas, yakin sarbu yakin ganjarana ajak boroning di alam akhirat, dilegok makam ge geus katilu ku urang. Ketika orang ditanya kumulak mungkar jeung nakir, man rabbuka, saha pangeran anjeun, urang mah tenang bae bah, urang mah tenang bae ka. Ibadah urang nu ikhlas, salat urang nu ikhlas, tutulung kanu butuh urang nu ikhlas, bakal ngawujud mencala putra ngabaturan urang, ngajawab pertanyaan malak mungkar jeung nakir. Urang mah nu ngebogaan amal akan duduk bertangkaikan mahkota, ngeunahna kitu doang kan. Etalah amal. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi jalma nu cager akalna sempurna, akalna bahan pisalametkeun bagja di dunia semua dan di akhirat. Jalma anu rajin mengevaluasi dirina, wa amila lima ba'dal maut, sibuk dirina memprioritaskeun urusan agama. Sementara sebaliknya, wal ajizu man atba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah. Wal ajizu sementara jalma nu boga akal anu lemah, bahan picilakaeun, man atba'a hawaha, jalma anu selalu nuturkeun kana hawa nafsuna, gampang terprovokasi, gampang terbawa opini padahal teu apal berita sanyana. Leres. Gampang nyalahkeun kana batur sementara menencan apal di mana titik kesalahanana. Ngomong asal ceplok batok bae, teu memperhatikeun tangkor beuheung batur. Betul? Maidoan batur bae, nyalahkeun batur bae, ngahinakeun batur bae, ngomongkeun batur bae, maka naudzubillah lain cek simpuring cak Kangjeng Rasul di garis bawahi dina hadis anu sahih, man atsba'a hawaha, jalma anu nuturkeun kawan hawa nafsuna. Pak urusan pinapsun mah teh endah bae, ongkoh eta urusan pinapsun hawa nafsu teh endah bae.
tapi jalana kaipiahna tarekahna pipelemen bae kan. Betul. Pipelemen bae. Eta mesti garis bawahi dina keterangan al jannatu hubbat bil makarih. Urusan pe surga mah hubbat bil makarih. Sulit bae, hulak bae, sanghuk bae. Pokok lamun kira-kira aya pertandingan timnas lawan Jepang. Geus main tacan eta. Ulah kan dia ngapatay disimpul geus sok ngadapang dina amben kobong nonton sorangan na HP. Sudah hadan goreng teh ku batur. Atuh kieu ge ieu bohong enggak. Mun katunggal update gol ge ka. Masya Allah, tabarakallah, wa tamanna Allah, ngarap-ngarap rahmat Allah, tapi tidak digawe amal kabagusan. Makana aya nu nanya ka, aya naon? Kakak hayang panen dong deungeun meunang saton atuh hayang. Laju kakak nyawah henteu melak ngalamun hasilna mudah-mudahan. Heh, Allah bager sumuhun. Allah maha anugerah punten mere anugerah sumuhun. Tapi di garis bawahi ku Allah di Al-Qur'an, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna tahqiq taukid cek santri amali inna tansibun ismu tarkul khabar. Ketika kalimat dimimpiku inna li tahqiq li taukid malaikatun li tahaqquqil wuqu inna rahmat Allah, sa'nyana rahmat Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah qaribun minal muhsinin, bakal dibikeun kana jalma nu daek migawe amal anu soleh. Mangkana dulur sadayana ye hajat termasuk amal anu soleh. Punten seribu punten Abah Ramin lantaran nu gaduh hajat ieu kolot simpuring keneh ngemutan simpuring mah. Ieu hajat ku Abah Ramin niatkeun sedekah supaya jadi amal ibadah. Ieu hajat diniatkeun sedekah supaya katimu tuang manis dalam akhirat. Cek Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la amala arjainil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yatahakkiru anka wujuduh. Ngerti? Poeknya kalau lagi poek dadalan kopi cap kupu-kupu aja nih ya. Nanti ngerti kita orang curug langlang ya. Lamun kuring mah kudu cap kupu-kupu gulana gula berem setik bae. Punten Abah Ramin jeung Ibu Ramin. La amala arjalil qabul. Tepati-pati amal anu leuwih diarep-arep ditarima ku Allah sehingga jadi tameng tina siksa Allah taala. Hiji min amalin yaghibu anka syuhuduh. Ketika amal ibadah naon bae yaghibu anka syuhuduh, lenyap tina pandangan urang. Abah Ramin sedekah ku sedekahna bae, barang bere ku barang berena bae, infak ku infakna bae, mere kardus ku kardusna bae, teu kudu diitung-itung, teu kudu diungkit-ungkit. Ieulah amal anu bahan katampi ditarima jadi tameng tina siksa Allah. Heh, kapunten cilaka mah lain jang anu maksiat bae punten cilaka mah. Nu kasebut batur taat ge ali taat atu cilaka keneh. Ketika hatena ujub, hatena takabur. Kurang kumaha solena kurang iblis laknatullah. Eta iblis pernah jadi bendaharawan surga. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil terus 40.000 malaikat ngiblat kana Azazil, iblis laknatullah. Kulantaran dia ajajil sombong andeprak geretatan tebira aya istilah ana khairun minhu, aing leuwih bagus tinimbang Adam, aing leuwih bagus tinimbang Adam, Adam disita tina taneuh, aing disita tina sana, diusir ku Allah tina surga. Mangkana ieu jadi iktibar pelajaran kana urang. Ulah sampai urang ibadah ngarasa leuwih bagus ti batur. Mangkana prinsip hirup mah eueuh nu bagus iwal ti batur, eueuh nu goreng iwal ti awak urang sorangan, betul? Mangkana punten seribu punten ka lamun urang beuki keneh ngomongkeun kagorengan batur. Lamun urang beuki keneh ngomongkeun kagorengan batur, wayahna nitip imbangan ku kabagusanana. Ulah ngomong ngabundah aya ngomongkeun kagorengan batur, tapi urang sadetik sakoma sakalimat can pernah ngomongkeun kabagusan batur. Naon hikmah jeung faedahna? Ketika urang beuki keneh ngomongkeun kagorengan batur, diimbangan ku kabagusanana heudak goreng amat eta si eta, tapi da deuleudak sepak terjangna, deuleudak perjuanganana, mun teu kieu mah wal kieu, mun teu kitu mah wal kitu, supaya kagorengan anu terlintas terucap di lisan urang
ternet larisir ucapan bagus tina lisan urang. Alhamdulillah eta ada ngomongkeun batur ngaranna. Betul. Ai beuki keneh mah ieu termasuk simpuri. Heh Aiban. Ieu si Aa beuki keneh ngomongkeun batur, ngomongkeun kagorengan batur. Heh wayahna hirup mah kudu adil. Ketika ya si Aiban beuki keneh ngomongkeun kagorengan batur imbangan ku kabagusanana. Lantaran kebagusan walaupun sami tidak bisa diucapkan manusia sarua objek nu diomongkeun sarua kagorengan bakal ternet larisir ku kabagusan ameh teu gede teuing ni doraka urang geus cukup ya urang terek ngaji ge doraka geus gede sehingga cek Kangjeng Rasul asyadun nasi yaumil qiyamati husra ieu lamun dibejakan pundung tamual ya kira-kira atuh lamun teu dibejakeun atuh kadoraka kula ieu patai disikulan ke surga jaga tuh dikuat ku pangeran ye lasuk surga heula kunaon Gusti usia ye hadis kieu beja kudu mana Gusti eta teh eta asyadun nasi yaumil qiyamati husra pangroge-rogena jalma di poe kiamat lain anu tukang sedekah hayang kalem lain patani gagal panen lain padagang anu rugi rajulun tapi seorang manusia di mana baik berdomisilina kumaha bae luhur pangkatna sakumaha gagah tasabna amkanahu talabul ilmi fi dunya wa lam yatlubhu seorang lalaki baik bikang jeung lalaki amkanahu talabul ilmi fi dunya ingkan pikeun neangan ilmu di alam dunia wa lam yatlubhu tapi dedek neangan ilmu agama kadenge naudzubillah ini maka kan tiwari keneh urang ajam kan urang ti kiwari keneh ajam kiwari keneh urang sanghok keneh tapi sugan geus aya bisa sugan naekan kitu bae Allah dan nama kadang-kadang nu hisan ge sarua bae asana kuraja asana pusedep abdi mah ieu ka punten palurah lamun nu hisan teh nu hisan ieu mah atuh kadang-kadang lamun ngomongkeun nu hisan nu ngorake karena nu hisan sih nu ngorake geus hisan bobo teu lieu meureun bayaran hutang ngabaris diakeun di pangambenan madrasah lantaran dreg-dreg na hiji kampung moal bisa dibohongan cek Kangjeng Rasul lain ngukur tina sumber daya penghasilan masyarakatna lain ngukur tina kekompakan masyarakatna lain ngukur tina sumber pemikiran masyarakatna terlebih kekompakan dina masalah talabul ilmi alhamdulillah ta balik deui dulur sadayana al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jong urang hayang boga akal anu cager urang kabege hayang bagja hayang tenang gemari paloh jinawi wayahna urang teh dulur sadayana kudu rajin mengintrospeksi diri kadituna lamun urang teu hayang rugi ulah pati teuing nuturkeun hawa nafsu urang insya hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat as'adakumullah lantaran ieu judul pengajian adalah judulna walimatun nikah salametan ngawinkeun urang bahas sakedik ameh muqtadul hal ari ngacahkeun nikah ibu bapak sadayana eta nikah terdiri tina huruf nun kaf jeung ha leres lamun dipanjangkeun lapan nikah nikah n i k h jeung h aya kepanjanganna aya karena setiap singkatan pasti ada panjanganana nikah enak nikmat ikna istuni kakna karasa akna aduh hakna hane nunggu jangan kupseni si haram jadi lombang ngarti urusan ka dieu menurut versi simpuring lapan nikah nu terdiri tina nun kaf ha aya singkatan makanya simpuring singkatan tersendiri huruf nakah nun kaf ha nuna nancepkeun kakna kana hakna enggak salah anggap kaset lah hurufna kaset nancepkeun kana lapan nikah nun kaf jeung ha jeung ulama aya arti tersendiri huruf nikah teh lapan nikah terdiri tina 3 huruf nun kaf jeung ha nuna adalah nikmatun leres ibu bapak sadayana menurut survei para ulama eta nikah bapak lurah punten ka haji adalah ibadah anu paling nikmat bukti mun ieu ibadah nikah adalah ibadah anu paling nikmat aja broning panganten anyar
nunggus puisan ge bari diuk yang gayeng tula belah ditu kamalinaan bae dosa nikah bener dan tawala kaya Allah tawani kanu diimah. Survei para ulama, riset para ulama, nikah adalah ibadah anu paling nikmat, tergambar dalam sebuah syairan, ni'matuna salasatun fal tu'tabar lamsun wa qublatun wa idkhalu dzakar nikmat dunya ayatilu nuka gambar hiji ngusap dua nyium tilu ngasah congo gantar aya panganten eta panganten ngerembay jingger kadi deuna ya kiai jakasep eta hikmah nikah ikhtirazul ikhtilaf menyatukan perbedaan mantak ngerembeh temirna jeung kade lentern ngahijikeun perbedaan sebab lamun kira-kira pakakasna sarua ngabaleun terang bal kudu ngahiji keur dipas-paskeun bae eta laki kebarike. Urang doakeun mudah-mudahan rumah tangga sing panjang jodoh amin. Jembar rezeki anu barokah terutamina pisan pinuhan urusan rumah tangga ku ilmu jeung amal insya hiji non nikmat ibadah anu paling nikmat. Anu kadua huruf kaf. Kaf eta adalah kepanjangan atanapi singkatan tina kasratul hasanah loba kabagusanana sabada ngalaksanakeun akad pernikahan. Punten sarebo punten ka ade keur masak bebenean jeung tamirna barang bere pulsa barang bere martabak barang bere sate bisi moal jadi ganjaran buah-buah mah moal jadi ganjaran lantaran can terbungkus ku akad anu sah. Tapi ketika tamirna jeung ka ade gesah ngalaksanakeun akad pernikahan alias jadi pasangan anu sah menurut agama maupun negara, maka barang berena jadi ladang amal ibadah. Ka ade mere nafkah kana temirna, maka nafkah anu diberikan kana ka ade kana temirna ieu lir saibarat ganjaran sedekah. Terlebih tina nafkah wajib merena nafkah ka ade kana temirna ieu jadi ladang amalan sedekah. Semakin loba nafkah anu diberikan berdasarkan hal-hal anu paratos diatur dina urusan fikih, maka semakin besar amalan sedekah anu yakin sareng yakin ganjaran bakal katampi kumarantina. Awewe geh kitu keneh dulur sadayana. Ketika tamirna ataupun seorang istri ulah jauh-jauh urusan mere nyumponan kewajiban pamajikan kanu janten salaki keur mere cai be sagalas ibu keur mere cai herang bae teteh sagalas kanu janten salaki dipinuhan hati anu ikhlas didorong ku hati anu ikhlas sementara hayang menang ridho Allah jeung ridho salaki, maka ganjaranana lir saibarat puasa setahun full puasa sunnah. Bapanira ari abah pernah tante di imah keur nyang heuy begitu kan disuguhan cai herang sagelas ku pamajikan pernah tante. Berarti lung puasa menang ganjaran puasa ya ibu-ibu mah. Heh ka keur cai sagelas herang ngan sagelas doang disuguhkeun karena salagi penuh penghormatan penuh takzim ganjaranana lir saibarat puasa sunnah setahun full. Tahu kalau jasa tak cai herang komo kopi nama. Waduh masya Allah tabarakallah. Kemudian jelas kasratul hasanah lantaran geus diikat dina ijab qabul suatu ikatan anu sah, maka jelas urusan rumah tangga jadi ladang amal ibadah sunnah jeung ibadah wajib. Ibu punten sabu punten lain ngomong jorok, ibu lamun nawaran ti heula kanu salaki temirna lamun nawaran ti heula kana salaki tanpa kudu ngajak salakina. Biasa ibu-ibu aya ibu-ibu aya heuy dengekeun teh ya ibu-ibu ulah kudu diajakan baik ku salaki. Ibu-ibu ke standby malam Jumat jeung malam Senin make baju bikini. Kunaon ieu disebut baju bikini lantaran bajuna luhureun tuur sasenti deui kana ibu kota. Ibu kota nu geuleuh gede sabun gip. Ibu-ibu geus janghai di kamar panto. Biasa awak disengitan make parfum Alexandria.
Kemoga aja disemprotan eta awak ibu lantaran ibu hayang ibadah hayang ngajaran sunah disemprot awak ibu dimulai luhur lu handap disemprot tawaran salakina akad dengekeun tamirna bararade akad bade nyusu apa badenya teh eta salaki keur ngopi buat ngadot siap oh teh siap lah si bangsa eta mah aja barang ditawaran ge mukarawat kudu careuh bae Masya Allah ibu ulah kudu diajakan bebo salaki ibu nawaran ti heula kalian pakai anu geus siap maka ganjaranana ibu lir saibarat ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh 200 kali alam tah henteu lain 200 haji 200 umroh bae ibu maka ibu diberi ganjaran 200 kabagusan teu pira ngan malam Jumat doang eta atau kau malam Senin mah atau kau mah ditambah qobliyah jeung ba'diyah maka ari kitu aya qobliyah atau aya kaat ba'diyah qobliyah lain salat bae urang sunah mesmeo jeung salaki pamajikan malam Jumat jeung malam Senin aya qobliyah ba'diyah lamun urang dok sunahan malam Jumat qobliyahna malam Kamis ba'diyahna malam jadi terlalu gitu batuk para dulur sadaya lamun orang nak ibadah mesmeu malam Senin maka qobliyahna malam Minggu qobliyahna malam Salasa waduh dah bobrok ya awak cok ibu-ibu hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat ashadakumullah ialah kasratul hasanah loba kabagusan sabada ngalaksanakeun akad pernikahan suakabeh kalakon di rumah tangga jadi ladang amal ibadah ini aja boroni ibadah hubungan suami dan istri salaki jeung pamajikan bertatap muka dengan penuh kasih sayang mengharapkan ridho Allah maka gugur dosa tina paningalna Bapak pernah tahan ke ayawan cilonggar quality time cek budak zaman kiriman disebutna Bapak pernah diuk bebarengan jeung pamajikan natap mata ka pamajikan dengan penuh tatapan romantis maka dosa tina paningal bapak dosa tina paningal ibu bakal rontok bakal rokok bakal rag-rag tina titinggalian pasangan suami dan istri pernah tahan to Allah cenah bapak-bapak lagi sepul betul ibu-ibu bapaknya bak lengan ibu dengan tatapan syahwat dengan penuh kasih sayang maka dosa murag tinu janten lengan geus mangkana mudah dina rumah tangga mah geunah eta lieur urusan duit atuh adatna tah emang jurig duit si ibu-ibu mah hidup ibu-ibu kalau mun pae pemulai di dia teh maka hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat ashadakumullah ta dulur sadaya terlebih ketika suami dan istri sah ngalaksanakeun akad pernikahan awas pamajikan eta kudu dielmuan termasuk salaki ketika keur talidor wajib kudu diemutan ibu ulah sungkan-sungkan ibu ulah sungkan-sungkan ulah segan ketika salaki ibu keur salah wayahna ibu kudu diingetan ibu wajib ngalanggar, ibu wajib ngalabrak, wajib mancal tilu jantan salaki ketika salaki ibu ngajak keendah kana ibu sebab la ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq urang teu meunang taat kanu jantan makhluk pamajikan teu meunang taat kana salaki teu meunang nurut kanu pamajikan fi ma'syatil khaliq dengan catatan pangajakna ketika ngajak maksiat ka Allah Subhanahu wa taala geura ilmuwan cara cek ibu-ibu punten cek salaki punten cek warimah aya kiai aya pasantren aya madrasah punten Pak syarat hayang nyambungna sanad ka ilmuwan kudu ijab qabul dan nikah ge
mual jadi pasangan suami dan istri mun teu ijab qabul. Sementara ijab qabul serah terima, ijab tilu janten walikna, qabul tilu janten panganten salakina, serah terima ame sah nikahna. Maka urusan ngadidik pamajikan ge ketika bapak punten lantaran terbatas ilmuna, lantaran sibuk ku gawe, lantaran sibuk ku kasab, lantaran sibuk ku bisnis, tekawur bapak ngadidik ngabina kerja dan pamajikan geura titipkeun kana nu sok bagahan ngaji ngan syarat kudu make ijab jeung qabul ameh ilmuna nerap, ameh sanad ilmuna nyambung. Lain tidak urusan ngaji di mana sampai di pasantren ge sarua abdi ngomong kieu eta karunya sanajan abdi ikhlas ka punten 1000 punten, sanajan ka karesep ikhlas ka haji jeung ikhlas abaraw ikhlas mun teu sekat ijab jeung qabul ieu teh aya ulama nu ngomongkeun bahaya ilmu pangartina sanajan diamalkeun ku pamajikan urang ku anak urang moal aya pertanggungjawaban artina ditanggehkeun ku Allah taala. Kartos insya geura ilmuwan tidinya pagahan pamajikan ilmu sholat mangkana mun bisa mah memeh magahan pamajikan sholat maka salakina kudu geus bisa sholat. Kunani salaki kudu bisa sholat lantaran salaki eta adalah pamimpin dina keluarga. Ulah jauh-jauh ieu pamajikan bisi nanyakeun kana kieu mah jauh teuing bisi ieu pamajikan nanya kanu janten salaki ka punten ari eta niat qobliyah subuh kumaha ngalamun ge salakina ja can pernah ieu saumur jumlah qobliyah subuh can pernah ja keberangan bae ieu ka aya naon ene mah teu bisa naon ari eta niat qobliyah subuh kumaha ke radangan manehna dok ngomong teu bisa dageng sih geus salaki. Coba dengarkan gue nya, dengarkan kieu. Saparang sakakama, eta niat qobliyah subuh kieu. Dengarkan gue nya. Nawaitul gusla lirob il hadasil akbari pardonillahi ta'ala. Dilaksanakeun ku pamajikanan. Atuh 11 12 eta. Besi kaisinan. Makana pun bisa mah memeh nikah ieu salaki hatamkeun ilmu salat. Sebab ieu salat jadi tolak ukur dulur sadayana ditampi jeung ditampina amal ibadah saja salat. Insya eta salat lain ukur-ukur dan baik tak lain aya ilmuna. Aya syarat sah salat, aya rukun salat. Syarat sah salat adalah kewajiban di luar salat. Mun kudu aya ketika salila urang ngalaksanakeun salat, rukun salat ma wajaba rukun salat adalah pagawean dina tatiah salatna. Rukun salat eta kabagi 3. Coba punten sengkon rek narasi bebeunangan urang sanilah hirup di curug langlang punten jawab sing pardas. Rukun salat kabagi baraha? Rukun salat kabagi baraha ibu? 13. Wow. Loba amat 13. Eta mah lamun 13 dibagi tafsil. Aya nu ngomongkeun 13, aya nu ngomongkeun 17. Lamun 13 dihijikeun jeung tumaknina, lamun 17 eta dipasingkeun jeung tumaknina. Simpelna rukun salat kabagi til. Tegan ke dia balik ka imah. Insya rukun salat aya 3. Pertama rukun qalbi, kedua rukun qauli, katilu rukun fi. Ieu salat nu gancang arti bela, salat nu gampang nu tereh kabawa ka make bela, kabataib. Rukun salat kabagi 3 dengekeun panganten wa kamukaan kado behel di kamar dengekeun ka dieu ya. Rukun salat kabagi 3. Pertama aya rukun qalbi, kedua rukun qauli, ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi aya hiji mana niat, hakikat niat dina hate. Sementara talafuz mah diucapkeun mah aya lisan, dina lisan punten. Ngeun madhab urang mah nyaeta teh supaya ieu niat tumerap dina hate sunnah didorong diucapkan tulisan supaya paten kadorong niat asup dina hate. Engke mapunda sanajan letah urang lisan urang ngabudah tapi hate tengah barengan tengesian kana niat terjadi niatna lantarina madhab Imam Syafi'i dulur sadayana innama sihhatul a'mal bin niat sahyana sahna pagawean bin niat. Beda madhab batur mah innama akmalun niat gitu, innama akmalul a'mal bin niat sahyana sampurnana pagawean eta ku niat. Contoh pagawean rukun qalbi anu mimiti adalah niat.
diucapkeunana dina lisan sunnah sementara dina hate mah hukumna wajib. Ngan awas dulur sadayana praktekna ya praktek perhatikan. Ngan praktekna ieu rukun qalbi niat kudu dibarengkeun dina hate. Contoh bapak niat salat maghrib, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah, perhatikan Allahu Akbar. Dina niat minimal urang mahka muqaranah urfi. Bisa pernah ngadenge naon muqaranah urfi, naon muqaranah hakiki, naon istihdar urfi, naon istihdar hakiki. Dina niat wajib 3 perkara: qasdul fi'li, ta'yinus salat, niatul fardiyah mun dina salat fardu. Qasdul fi'li sejak bigawe salatna usolli eusian dina hate. Ta'yinus salatna nentukeun kana warna ataupun jenis salatna mun dohor, asar, maghrib, isya, subuh eusian dina hate. Niatul fardiyah sejak fardu dan memang nu dipigawe dina urang teh adalah salat fardu. Jadi dari salat fardu mah ketika dina pas takbiratul ihram muqaranah urfi minimal lesian 3 komponen salat: qasdul fi'li, niatul fardiyah, ta'yinus salat, usolli fardal maghribi. Eta geus pas di dinya posisina baik di lapan Allah maupun sapinuhna di lapan Allahu Akbar. Jadi full pinuh dimulai alif lapan Allah sampai ro lapan akbar. Allahu Akbar kausian kabeh. Nah ieu teh ya kadu aya permustahilan dina sebagian jalma loba jalma awam ieu hese dulur sadayana. Ari simkuring kumaha atau kebanyakan jalma kumaha kaeusian di lapan Allah, kaeusian di lapan akbar. Eta mah mimidina mangga, tengahna mangga, dina pindeuhna mangga. Nu penting 3 komponen kewajiban niat kudu kaeusian: qasdul fi'li, ta'yinus salat, niatul fardiyah. Dek dina Allah bae mangga, dek di tengahna bae mangga, dan dina akbar bae mangga. Eta muqaranah urfi geus sah ceuk mazhab Imam Syafi'i. Gampang dong baktur mah muqaranah hakiki. Muqaranah hakiki mah qasdul fi'li, ta'yinus salat, niatul fardiyah kagambar dimulai alif lapan Allah, labdul jalalah, alif kabbah jeung ro kausian kabeh. Artina geus bisa khusyuk, gampang kadong kitu mah hesek na kabina-bina. Aya deui ketika urang ngomongkeun takbiratul ihram aya istihdar urfi jeung istihdar hakiki. Sing fokus dengekeun ieu ngaji ngaranna. Istihdar urfi ngabayangkeun suakabeh pagawean salat baik rukuna baik sunnahna ketika takbiratul ihram. Eta istihdar hakiki. Sujudna ku urang kabayang, rukuna ku yang kurang kabayang, duduk antara 2 sujud kabayang, sujudna kabayang, tahiyatna kabayang, maca salawatna kabayang. Wow, pagawean salat baik fi'lina maupun qaulina kabayang urang ketika urang ucapkeun Allahu Akbar. Bisa teu bisa urang mah minimal urang mah istihdar urfi. Kumaha istihdar urfi? Ketika urang geus keur takbiratul ihram urang sadar dina kaayaan sasadar-sadarna mun urang keur ngalaksanakeun salat. Eta geus endah ceuk mazhab Imam Syafi'i. Geus lumayan. Eta lamun teu kitu-kitu acan urang ieu salat puasa ku henteu. Makana gampang kadong batur mah eta salat khusyukna full sampai ka uluk salam gampang. Urang mah geus gagah, urang mah geus hebat, keur khusyuk dina takbiratul ihram geus hebat. Baca era takbiratul ihram ulang ngucapkeun takbir doang kudu make ilmuna. Dina kitab Safinatun Najah aya syarat jeung rukun ketika orang ucapkeun takbiratul ihram kudu tajwidun huruf. Lapan takbir Allahu Akbar kudu jelas eces jentre lantaran disebutna rukun qauli, rukun bangsa ucapan minimal kudu kadenge ku ciri urang sorangan. Kumaha mun jadi imam dina salat bangsa jahar kudu kadenge minimal ku makmum barisan paling hareup. Terus kumaha mun dengkak nu korek minimal ucapkeun isyaratkeun lisan ngucapkeun Allahu Akbar. Minimal kudu kadenge ku ciri sorangan. Jadi kudu tajwidul huruf, kudu jelas hurufna.
ulah dikurangan semua ditambahan dan kadang-kadang di batur mah aya tuh di tetangga simpul di jamaah surah Allah di jamaah anu kieu ya Pak Taib ya usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala Allahu akbar ayat anu kitu aya ibu-ibu anu kitu aya Allahu akbar eta ngaranna tazidul harfi nambahan huruf mana buktina nambahan huruf waw bainal alif wal kaf Allah bainal alif wal bil jalalah Allah kumaha Allah puntuna cager keneh ngabaris keneh artina can ompong artina cager keneh kari-kari kudu ucapkan Allah maneh nama Allah desah takbirna di mana-mana desah takbirna desah salatna kiai Allah nama geus endah dan kirong ya Allahu huwa endah tante teu endah lantaran biziyadatil wawi naban huruf wa kuduna kumaha Allahu akbar coba bareng Allahu akbar eta endah ngaranna laju pa nu wajibna Allahu akbar ari ngangkat leungeun nama sunnah karena ngangkat leungeun dina salat eta termasuk sunnah hayat tutempo dina kitab Sabidatun Najah Mang Santri ngangkat leungeun eta dina salat sunnah di opat tempat pertama pas takbiratul ihram kedua ingdar ruku ketika arek ruku katilu ketika iktidal kaopat hudang tina tahiyat awal nah iyalah lebah takbiratul ihram praktekna sarua rek ruku kitu rek hudang tina tahiyat awal kitu rek iktidal kitu rek takbiratul ihram kitu sarua mana dina madzhab Imam Syafi'i pertingkah ngangkat leungeun aya perkara deuleun ka disuwe bebeunangan ka imam pertama nu kieu ya usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala yuhadi udunaihi beneran kana dua celik Allah leungeun ngangkeun Allahu akbar yuhadi udunaihi yuhadi udunaihi beneran kana dua celik hiji tah nu kadua yuhadi mankibaihi menerang kana dua bahu Allahu akbar jadi simpelna deu kieu mangga rek kieu mangga nu teu endah mah kieu ya Allah atuh konser ki bakaan sia mah puna dikata ulur teh ulah ujeu jendak ibadah mah supaya gede cenah ganjaranna ih tolol pamusuhan jelema kitu jadi aya dulu pertama yuhadi udunaihi yuhadi mankibaihi lalaki bagusna yuhadi udunaihi menerang kana dua celik bekang mah boy bo yuhadi mankibaihi kana susu kana dada kana bener di kang ya lantaran leuwih rapat leuwih bagus di kang mah jadi aya 2/3 dina mazhab naon ge aya kitu ngan ulah aneh kalau sok gampang nyalahkeun batur pan urang mah eta takbiratul ihram kudu tilu komponen yang dibarengkeun qasdul fi'li tayyinu salat yaitu pada sehingga lamun dibarengkeun tilu perkara kudu panjang tapi ketika orang nempok dina TV nempok dina video imam Masjidil Haram sakedeung dong takbir apa taib musalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar sakedeung doa laju pan urang panatik dak salah dak teu ngaji teh manu kieu waduh kentringan batur mah Imam Syafi'i niatna eta qobla takbiratul tuh dicap ku makmum ketika imam Masjidil Haram ucapkeun Allahu akbar dijawab ku bilalna Allahu akbar naon tanto atuh bebo teu anu kajos ngaheujeun ieu tuh mazhab urang mah ketika takbiratul ihram dibarengkeun jeung di pertingkah ngangkat leungeunna dek ruku sarua udang tina tahiyat awal sarua iktidal sarua takbir sarua ngan lebah sidaqah dina mazhab Imam Syafi'i sami aya 2 neundeuna kieu ya
Allahu Akbar luhureun bujal handapeun dada ingda sodri dina lolong kerang puluangan aya deui Allahu Akbar menerang tanah hati atau nabi jantung rek milih dimana mangga ngan simkuring mah nyarankeun lalaki mah luhureun bujal handapeun dada bikang mah dina lebah hatekna awewe mah ibu ketika sidakep eta bagusna dina lebah hatena lantaran leuwih rapat leuwih bagus deui bae alhamdulillah eta pertingkah takbiratul ihram saripuh kitu ka eta ilmu ai salat ukur dan bae kitu atuh ai kamu lamun dagang usolli fardal maghrib sallallahu Allahu akbar teh meuli waduh eta padagang beungeut padagang geus kagambar we dina mata kira-kira nu meuli perlu utang jadi waduh tawar mah minimal khusyuk eta dina takbiratul sepintas ilmu model kos tadi laju pan rukun qauli di antara rukun qauli adalah takbiratul ihram setiap rukun qauli kudu tajwidul huruf kudu jelas hurufna minimal kali kudu jadi sorangan assalamualaikum atau kudu kadang kudu jadi sorangan kecuali jadi imam salat bangsa jar minimal kudu kadang kumaha paling hareup assalamualaikum pan eta salat talunjuk kudu diheraskeun ditutupkeun aturanana perjelas ka dia tingalikeun ka dia assalamualaikum ketika kum tutupkeun dada masih panteng ke arah kiblat assalamualaikum warahmatullah dada mah kudu panteng bae ka hareup sehingga lamun dada urang malegos katuhu samebeh ngucapkeun huruf mim batal salatna lantaran salah satu perkara nu ngabatalkeun kana salat insyirafu anil kiblat malegos malengkok tina arah kiblat ari tama geus beres ngucapkeun huruf mim dek buak teu naon ai teu kuat terima betul jadi rukun qauli eta minimal kudu kadai kuceri sorangan termasuk kudu tajwidul huruf salajengna aya rukun fi'li teh adalah rukun bangsa pagawean mana salah satunya termasuk rukun fi'li dekeun ibu-ibu nangtung alqiyamu ngan aya qaidil qadri pikeun anu cager ari tamu encok ulah maksakeun ari tamu asam urat ulah maksakeun ari tamu anu dina dampal surun aya situ sage asbab ulah maksakeun nangtung lil qadir pikeun mangkon pikeun cager nu cariheun ngan awas eta nangtung aya ilmuna nangtung lalaki jeung nangtung bikang atau aya bedana nangtung lalaki mah punten dia dina keudel punten kaji dina keudel eta usahakeun rada muka dan sebabna lalaki mah dina papalengkakan aya endog mun rapet teuing ka ujang bisi bebeus endogna ari bikang mah kudu rapet naon dina papalengkakan aya kacang mun lebar teuing kacang bisi rada karte grup kacang sadeuri itu bisa ya Pak? Assalamualaikum ini limited edition ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten AA bade naros mangga lamun kajawab dijawab mun teu jawab jadi PR bae kumaha lamun pas salat hilap tos baraha rakaat kumaha hukumna kedah kumaha atau kumaha lamun urang salat poho rakaat candak rakaat anu paling setik 2 tilu maka candak bilangan rakaat anu paling pendek anu paling leutik lantaran katutup lamun urangna gitu. Kumaha lamun misalnya timbul masalah deui lamun urang salat bangsa 4 rakaat ketika urang 3 rakaat geus uluk salam begitu geus uluk salam waduh dah ieu salat hayang bangsa 4 rakaat maka nangtung deui ka luhur nambahan sarokat deui takbirna takbir intikal kudu niat deui nambahan sarokat gitu Kak. Jadi dulu sadana awas rukun fi'li tadi teh nisbat kana lalaki aturanna beda lalaki mah kieu keneungna kudu direnggangkeun awe mah kudu dirapatkeun lantaran aya aturan tersendiri termasuk aurat nisbat lalaki jeung bikang ieu aya bedana lalaki mah aurat lalaki ketika salat
baina surrah wa rukbah, kulit dina antara bujal jeung tuur. Ngan awas ketika orang rek salat nisbat kana lalaki nutupan bujal jeung tuur ulah sapasna mimba bima la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Lamun orang nutupan aurat pas sabujal jeung tuur kabograk kabuka maka ngalulihanna hukumna wajib. Makana nisbat kana pamuda atanapi saha bae ieu mah lamun salat make kameja atanapi aya kancingan wayahna usahakeun minimal kepang eta luhureun bujal lantaran kunaon kaoget-oget dina waktu salat kabuka auratna batal deui salatna atanapi make kaos dalem lajupan aurat nisbat kana awewe mah dina salat eta sual kabeh awakna kecuali beungeut jeung dua dampaleungeun zahiran wa batinan luar jeung dalemna. Jadi ibu-ibu mah lamun keur lempang ka pasar kapalanguan cidatang salat waduh ti imah teu mawa mukena tapi ibu mawa karembong anu nutupan kana aurat wajah enggeus teu sibuk neangan mukena neangan salat teh make gamis nu penting. Salat ketika ibu salat pakai gamis penutupan karena dampaleungeun luar jeung dalam minimal ketika pas pergelangan ibu rumah kudu kencang di dia katingali kudu kencang di dia ieu kabuka luar atuh sah dikeun ibu mah lantaran lain termasuk awu kumadi urang kaparana tertutup emang lebih bagus gitu. Jadi ibu mah aurat dina salat eta suak kabeh awakna kecuali beungeut ari batas beungeut dimulai jadi rambut ngeluhur sampai tungtung gado ngan kadang-kadang mudah-mudahan ibu-ibu urang curug langlang mah eta salat moke mukena teu doang make karembong da kondangan nyelap di dieu teh ageun dia cahaya kadeuleuh tungtung gado nah dipake salat teu sah eta kan bedakeun kana bebene di mah ditu teu sah kudu di mana dina tungtung gado neuwihan saeutik ulah sampai rambut sahelai oge kadeuleuh ieu batal salat. Cenah cek ibu-ibu kakang amat sibuk amat ripuh amat aturan pikeun ibu-ibu mah punten teh punten lain ngaberatkeun justru agama ngajaga kana harga diri ibu-ibu alhamdulillah. Lajupan perkara urang geus apal kana syarat sah salat kana rukun salat atuh sami ka urang ge kudu apal kana perkara anu mantang ngabatalkeun salat. Urang syarat sah salatna apal, urang rukun salatna apal, tapi urang kadang-kadang papalimpangan, kadang-kadang urang bingung, kadang-kadang urang poho bahkan teu apal perkara anu mantang ngabatalkeun kana salat. Salah satu perkara anu ngabatalkeun kana salat ulah jauh-jauh dina kitab Safinatin Najah ibu dengekeun Pak dengekeun. Salasi mutaharrikatin mutawalliyatin tinu gerakan anu berturut-turut. Contoh padelkeun ka dieu tinu gerakan ngabatalkeun salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Parang arateul diangkat leungeun set kaitu hiji gagaro lantaran teu boga ilmuna dikieun manehna. Atuh lain tilu ka eta 11 12 ngaranna. Lepeh ka henteu. Batal salatna. Kecuali kieu ya lamun tah aya batal. Lamun dua gerakan can kaitu batal. Bismillahirrahmanirrahim kersira contoh tarang arat telah terapi pipi arat angkat leungeun lalauna tempelkeun ka nu arateul di mana nu arateul urang nu digerakkeun ramo ari ramo mah teu kaitung anggota anu mantap ngabatalkeun salat lantaran anggota ringan duk 1000 kali ge bergerak teu ngabatalkeun wudu teu ngabatalkeun salat contoh di mana urang nu arateul garoana di dieu dong 1000 kali tah gagal teu batal naon kecuali mun sangaja nyarateun eta tetep turun ke urang kitu lanjutkeun salat eta teu batal. Jadi aya anggota berat aya anggota ringan mana anggota ringan mah teu ngabatalkeun kana salat mana anggota ringan hiji perhatikeun kiceuk mata anggota ringan teu mata ngabatalkeun salat tanpa disengaja sanajan 1000 kali kiceuk teu ngabatalkeun salat. Kadua ramo dari hiji beda jeung leungeun mah anggota berat ngabatalkeun kana salat ramo mana deui bobogaan lalaki kakak salat ulah terusin tiris bobogaana uyeuh-uyeuh ka diseup jalanna teu disempakan meureun ku kakak eta uyeuh aya teh 100 kali uyeuh eta teu batal kecuali sangaja keur salat lantaran di tempat anu negla waduh aya popotongan di belah barat
dikicokan kumanehna tring atuh batal salat lantaran sanajan gerakan ringan ngabatalkeun salat. Aya gerakan berat, mana gerakan berat? Hulu eta disebut burhut kaluhur eta disebut hulu. Eta gerakan berat. Lamun salasi mutaharrikati mutawalliyatin tanpa darurat ngabatalkeun kana salat. 2 leungeun, 3 anggota awak tubuh beudeuh, 4 suku sampai ka handapna. Contoh apa perhatikan anggota berat anu mata kabatalkeun kana salat. Bismillahirrahmanirrahim. Batal sudah. Lantaran teu dijeda ku tumaninah. Mana deui? Bismillahirrahmanirrahim. Suku ngangkat, leungeun nyusul gagal ikian dengan gitar keur salat. Eta batal. Mana deui? Ketika hudang tina pangsujudan dulur sadayana, urang nyusul rakaat, urang dampal suku urang kikieunan ya. Tara pikir. Kecuali diberi jeda, ulah eta kila 1 2. Beri jeda. Urang tina sujud apa kaprah sok itu ya. Urang tina sujud beri tumanina syukur subhanallah susul ku suku anu hadap lantaran ngararapi kana al-qiyam kana natuna rapi sebentar. Jeda kutumanin. Jadi saat jeda kutumanin gerakan anu berat hulu leungeun tubuh suku teu ngabatalkeun kana salat catatan ketika dijeda kutumaninah ukuran awak anteng saukuran maca subhanallah karde insya Allah maka dosa dana sing hade ieu salat sim kuring lain magahan bebek ojai naudzubillah min dzalik awak sim kuring ge pagahadeun keneh dulur sadayana tah makana hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat as'adakumullah sami ketika orang bersujud ieu wayahna tarang kudu nempel lantaran rukun sujud salah satuna adalah tarang baik kana awe mun lalaki kudu inkisah ulah sampai ieu peci nyelebak teuing dong peci kori lamun keur lelempangan pamuda salat make lelempangan make peci salatna wayahna bagian topina kaburikeun atanapi mau peci henteu mau topi henteu bugna gondrong beungkeut kaburi lantaran tarang wajib kabuka nisbat ka ieu kudu kabuka tarang mah. Jadi wajib inkisah dulu saya. Jadi awas balik di gerakan berat anu mata kabatalkeun salat teu ngabatalkeun kana salat dengan syarat catatan dijeda kutumaninah. Contoh supaya artikan ini terakhir ya. Bapak jeung ibu pun lantaran butuh gerakan anggota berat tengetkeun anggota berat itu adalah sirah, leungeun, awak, suku. Lantaran butuh darurat ketika keur ngasolat mereka gerakan anggota berat teu ngabatalkeun kana salat dengan catatan tumaninah kieu carana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah keur nengah Al-Fatihah tarang arateun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Pembukaan arateun. Garwa. Gitu artinya ya. Jadi di sini kutumanina kesrek beuteun ka. Nu penting dijeda kutumaninah ulah eta keur maca Fatihah keur neungah migawe salat hayo disambung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman atau lain salat ka 6 lantai sama kitu harana. Jadi wayahna tah salasi mutaharrikatin mutawalliyatin tilu gerakan anu noli-noli mantak ngabatalkeun kana salat nu teu ngabatalkeun kana salat ge 2 gerakan syarat di ngaranna dipisah kutumanin insya ta kulantaran insyaallah tos kaharti kusadayana hakikat imagan simguring abadaib mudah-mudahan ia jadi bekal ilmu ibadah urang ka Allah khususnya bagian salat mudah-mudahan jadi ladang amal ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala diri kusadayana sakitu bae pangitan nu tiasa dirugikeun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun khutbah soba wa na'makadar wa billahi taufiq wal hidayah summa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.